ngabohong. Nepangkeun abdi Igong alias si Bedegong teh. Abdi Atep, abdi Dodo, abdi Duki. Wilujeng nonton. Ulah hilap, like, subscribe. Hatur nuhun. Dina usum pandemi COVID-19, barudak geus bosan cicing di imah. Komo kolot nama, jaba udulan duit, beli kuota, jaba kudu jadi guru di imah. Mang RT Ondi geus datang ka kepala sekolah, sangkan budakna bisa sakola. Ya mudah-mudahan we tiasa tatap muka teh kalaksanakeun sasi Januari. Muhun atuh da geuning barudak teh siga nu tos karseleun sakola di rorompok teh. Pantenan orang tua nama. Ngan pan sakola teh diurus salila-lila. Oh ya, nah orang tua murid kudu kerja bakti mersihan sakola. Muhunnya, tapi orang cobi we keprak para orang tua murid supados kersa kerja bakti. Kan nyambut budak anu sok ngabohong. Aya ieu berarti kepala sekolah. Yen sekolah tatap muka teh direncanakeun bulan Januari. Tapi kusabab sekolah salila-lila teh kaurus, wayahna masyarakat kudu daek kerja bakti membersihan sekolah. Siap. Gong, daek maneh kerja bakti di sekolah merisihan WC. Mungah geuleuh ngumbah WC mah. Tapi cek Mang Ondi nu daek meresihan WC, upahna peunteun alus. Jeung teu kudu milu ulangan. Wah, nu bener. Malah mun meresihan WC ku sorangan, jabah hadiahna peunteun alus, jabah dibere pulsa kuota. Wah, nu bener. Cik we tanyakeun ka RT Ondi. Uing we tugas meresihan WC mah. Sok suten heula. Urse wing menang. Poe Minggu barudak milu kerja bakti. Bu guru muji si Bedegong ngumbah WC ku sorangan. Wah, benar geuning Igong teh murid pangrajina. Abdi mah dipasihan peunteun pangsaena sareng pulsa kuota upahna nya, Bu. Saha nu ngajangcikeun kitu teh, Gong? Waduh, uing katipu meleg-meleg ku si Atep. Nah, ditanya teh bet ngahuleng, Gong. Ah, henteu. Abdi permios, Bu. Har, itu Igong. Mereka mana? Tuh, tingali do. Igong ajarag-ajaragan si kanu manggih ka bunga. Naon mane atoh kitu, Gong? Engke, mun samen, uing mah rek langsung naik ke kelas genep. Mal kudu ukur naik ke kelas 5. Buruh ngumbah WC teh deuleu. Wah. Bisi hayang jiga uing, cik kuat bersihan WC di imah penjaga sekolah. Ayo buru, Dok. Sing bersih ngumbah WC na, Tep. Oyong-oyong bangkong kong parekan nyambut budak anu sok ngabohong. Ku batur tara diturut. Oyong-oyong bangkong